pusing poe ayeuna. Teu boga duit beak. Bantuan bansos geus eueuh alah. Ayeuna can meunang deui bansos teh. Nu nagih geus loba ieu teh lah saha deui. Alah undangan ieu teh lah. Sabun berat alah sabaraha hiji tuh aduh. Oban nagih alah. Duitna eueuh beas beak. Pare encan panen alah. Makaningan ieu teh saurangna teh nagihna teh sakintalan deui aduh. Duit eueuh beas beak alah. Aya nu nagih make duit ngungkul 3 juta di gelo ieu modaran alah aing ah. Aduh, gantangan teh tak jangar aing ieu mah. Lamun lila-lila kieu mah tak tebes ye hidup teh alah ampun teuing. Inum heula. Ngocoblak wae aing ngomong sorangan ngacaprak lah. Alah. Aing ngomong sorangan daripada sisudian sorangan mah alah nikmat hirup ieu alah. Alhamdulillah. Mana deh sintu ikan udang gitu molor wae deui moal. Dam, cenah kamari mana nguseup? Le kamari teh nguseup sakur gabut euy soalna di ieu mah teh nya kumaha kitu pagawean. Maka teu aing sorangan. Teu ngajak-ngajak. Juga teh di ieu mah aing Urang di imah wae gabut. atuh nya kitu mah campur meureun nya. Nya heueuh. Geus udang. Dek teh molor keneh. Maknya teuing atuh molor keneh wayah kieu mah. Rek ka mana? Geus udang tuluy dek ka mana ieu? Ulang-ulang. Aduh, poho. Aya janji jeung si Kastam. Dek naonan, karek dia udang. Biasa Orang ora. itu mah ngepel naon sasapu. Ya, kebetulan ati. Kos untung pas uncap perang ora wae lah. Caranya sio itu doraka sia kaki goblok. Musik kamari teh menang sabaraha? Menang 2 eta ge dibelikeun ka Aki we kabeh jadi cai teh kagok mun dua mah. Tuh. Pake babacak urang. Ngomong nama cenah rek diplak deui ku si Aki teh. Tuy. Kadia. Kadia atuh. Euy, kalem. Kadia atuh. Bener. Punten assalamualaikum. Mangga. Salam. Celak geus atuh tah kalau heula atuh. Bener. Ojek eueuhan. Cuma ayaan. Wah, berat di ayaan ieu mah ya. Ayaan atuh. Sarwan anjing coba berat. Korek. Meuli atuh. Aing sugan teh. Ngenta tadi kamari ke lauk eta Sugan teh aya we rokok teh atuh. Kumaha kamari lauk teh? Kumaha geun? Apa geus dibere ka si Aki? Geus dipelak da. Dipelak di mana teh ya? Di buruan. Teh hideung. Bawa teman mah tuh. Ada kumaha kan sinangna dipelak. Dipelak teh lain pelak kitu su eta mah pelakan meureun tanaman eta mah meureunna. Artinya teh bebeja dipelakeun di empang ngomongna dipelak. Sekolah di mana tuh? Ngari. Kumaha ieu babaturan teh euy? Kieu teh Salah kami. Dan salah deui atuh. Ieu teh kumaha mah? Kamu cengek dipelak di tanah. Jadi lamun cengek mah muncul cengekna. Ini mah dipelak lauk mah muncul teh jeung pain wae ge di jero. Lipuh ieu mah. Ibu geus nginum obat acan sia. Dra kumaha da ngomong lagi dipelak. Namun mun dipelak di balong teh karek kok. Kami di balong. Nah, geus lah. Waktu ini aku di Rukia. Chat Bustomi. Lah kitu le. Ustaz Butomi. Ada kumaha tuh tuh. Teh bebe eta mah pang-pang nama teh bebejakeun di plak di balong le kumaha. Kumaha cek Syaki kumaha eta? Aing gebug aing. Di gebuk kunaon teh? Pan. Euy di gebug oh. Mending ku nyere. Aing babukna ku ieu. Auli. Anjing. Bedas eta mah euy. Bae da. Salah ute itu mah. Aing kaliman tong melak lauk.
melak emas kayak mah juga nih jadi. Benar ya? Heeh. Heuh. Sugan jadi tuh. Bener Sugan. jadi. Mas namanya nu di dia teh. Kebalik. Tai. Aduh, tai makin naon. Goreng eta. Mandi keduk mah bau ada. Ulah kitu tama. Sugan aing bener we, aing maganti nu bener tang. Panen tuh pedlo pisan. Alah. Nako kapikir paburuan barala gitu. Itu Bismillah tanam ko alah. Pakai kamari atetang. Alah. Aduh, geningan barala ya buruan ruta di mana-mana. Alah, kita nyapu sorangan orang alah rek nyapu teh lagi sekolah toream sok nyeri cangkeng alah. Eta sieun we gitu udah ka mana budak teh atuy aing ulin di pagawean teh buruan barala eueun ieu teh disapuan eta sieun tuy ka mana teh anu sieun tuy teh alah nek meang sieun tuy heula ka mana budak teh alah mana kayaknya bukan yang wae ngahesekeun kolot wae terus tunjung eta budak teh aing nyusahkeun hungkul alah mana cenah teh Kayak maya lamun si Aki ngomong teh lamun ditah nanon teh dengekeun heula ku ceuli atuh toy. Udah kumaha tuh kami mah kamari mah karek udang sare. Jadi mah sare wae. Udah atuh kumaha mau jeung jamolor. Gadang wae bae gitu. Siapa pagawana teh tumor jeung tumor aji. Tumor naon? Tuman molor. Aduh. Bedas anjir. Ulah kitu tuh tam gawing teh. Hampura. alah di mana budak Duy. Itu dihokan ku Aki. Wah, nah ente mah keur ningalian jalan. Asli itu mah upayan wae. Upaya henteu keur ningalian jalan. Ita ceuli tah mun ngabohong. oh tuh geningan si entuy teh toy woi toy kadia oi ulin wae Eta itu Aki. Oh gening. Itu heeh. Kau kan upayan tuh. Oh kadinya. Gitu. Momo. Naon ki itu kapuan buruan di belah ditu tuh dipikir teh di ditu ayo kapuan buruan arek ka jero heula Emang enggak lah ikan waduk deui lah sapuan buruan. Benar. Sapuan buruan. Kamu baik. Nah, cek lagi. Sapuan buruan. Berarti beres. Ulin deui. Oke, ngeus, ulin deui. Ngeus, yuk. Di sekolah ge lah. alah enggak situnya kuat deh entuy teh lah anaknya tadi dek ulin deui tuluy ulin lah nepo geura lah gawena benar henteu budak teh aing alah benar gitu alah maksudnya aku bakal bikin bala ieu teh loba sapu di buruan teh astagfirullahaladzim pagawean si entuy itu nurus tunjung aing sia awat teh ya aku aing entuy sia oi adias ya toy
Tadi tidak sakit tidak naon. Tuh. Eta di kan. Guru naon? Pamuk sih kan nama eta mah. Itu bantuan nih. Bantuan nani. Itu bisa dari mana bisa salah. Ayo tuh. Itulah. Mana cara kieu. Oh, di teh. Oh. Ayo le buru le. Bener, ayo mana yang maju tanah. Da bener aja majikan. Naon itu maksudnya itu? Naon? Itu berani itu kali ya sih ayo. Naon sih teh? Itu kumaha maksudna? Itu pagawean teh. Pabalataki aja. Ai tadi di naon? Kan buruan sapuan. Bersihan ieu buruan sapuan. Nah loba-loba tinggi apo. Bejajan lagi buruan sapuan. Yang geus nu kapikiranna buruan Astagfirullahaladzim. Ya, lu tunjuk Enggak. Kieu kaki. dasar kaki itu. Lu tunjuk ya. Aduh.